Mitra anu mulia wilujeng tepangdang sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana Mangjaya sapara kanca baden neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Panji Wanara. Ieu dongeng karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian ka-22. Mitra anu mulia sakumaha nu kauninga Mama Kiai Ampel Gading harita teh mere tugas ka anak muridna pikeun neangan kuya. Margi Mama Kiai Ampel Gading hoyong daging kuya. Nah leres henteu mung ieu masa ukur parentah wungkul duka kumaha. Duka tos aya para mitra sadaya tarikna hate yen sakadang kuya nu aya di leuwih teh saleres nama nyaeta putra raja. Mun diusut mah para wargi sadaya nya kasebat buyut meureunnya mangga urang teraskeun para wargi etang-etang hiburan pangbeberah mana. Kacaturkeun di sisi walungan patepung jeung walungan Cilengkrang. Mangsa harita di luhur batu lempar kuya kajajaden tayalian lintang Tilarasati. Keur ngareureuhkeun kacape bari harina niiskeun atawa nuhurkeun cai anu maseuhan awakna. Sabada ngojay di jero walungan atuh lanceukna Raden Santiaji nu wujudna monyet marengan aya gigireunana. Bari ngawaskeun kanu jadi adi. Bieu manehna kakaramulang tas neangan bungbuahan. Aya lumayan hasilna kaitung loba oge. Malah mah Nyimas Larasati oge ngarasa geus wargeun kurupi-rupi dahareun meunang barang siaran nu jadi lanceuk. Nyimas Larasati harita atuh ngakedal carita bangun anu suka bungah nakar. Kang Aji duka kumahanya abdi mah betah aya di dieu teh Kang. Engkomon memang meni nikmat meni sugem mah kokojayan Kang Aji. Kana awak abdi meni karasa meni seger Kang Aji. Nya syukur we Nyai eta tandana Nyai teh betah jeung tumarima kana naon anu karanapan ku urang. Nampa kana kaaya nasib urang saperti ayeuna Nyai. Tema Raden Santiaji ngebrehkeun ka nyaah anu pohara taya babandinganana kanu jadi adi. Ret kana gedang meunang meulah lanceukna. Nyimas Larasati atuh meuni cacamuilan ngadahar sakereut gedang bangun anu nikmat teu naker. Rengse meakeun gedang pok dinuluykeun sasauranana. Laras mah aya kasieun Kakang, ngomongna kawas nu sedih. Aya kasieun naon Nyai? Kasieun teh Den Aji ngarasa panasaran. Eta Kakang pan Kakang teh bisa lulumpatan, boleh hanap, boleh luncatan, gagajelengan dina dahan kai Kang. Sedengkeun Laras mah embukur bisa ngojay dina leuwih atawa di walungan Kang. Jadi Laras mah kasieunna teh ditinggalkeun ku Kakang, sieun Kang Aji tega ninggalkeun Laras solangan. Meureun sieun we Laras teh teu aya batur Kang. Sepi Kang Aji, upama Kang Aji ninggalkeun Laras teh. Nyai mah sok kemana wae nyarita teh. Santiaji kalah kagumu jeung bangun anu ngarasa lucu kana carita anu janten rai. Nyai sing percaya ka Kang Aji yen Kang Aji najan kumaha bae oge, najan nepi ka iraha bae oge moal nepi ka ninggalkeun Nyai. Malah mah kajeun perlayang masih pati raga paturai jeung nyawa. Tibatan Kakang kudu patebi jeung Nyai. Tak kitu Nyai, dariana ke Raden Santiaji nyaritana. Bari nya nemongkeun sikep nu pinuh kadeudeuh kanu janten rai anu ayeuna sarua prihatin sarua jeung anjeunna. Nyimas Larasati dugi ka ngarakaca kemanahna ngadangu kasauran nu janten raka bari tetela atuh leubeut ku kanyaah jeung kadeudeuh nu taya babandinganana.
Nuhun pami kitu mah Kang Aji. Nuhun pisan Kang Aji kagungan emutan kitu. Eta teh netelakeun yen Kang Aji teh nya lanceuk laras. Bagja atuh kalaras teh Kang Aji. Nah kakangnya apanan lanceuk nyai ari nyai adi akang. Nya hijihan usawajarna we. Sapantesna yen urang kudu silih belaan nyai. Silih belaan lahir batin. Mandina kayan kieu urang jadi saieu jadi satonya. Meulunanya maot nate nya Kang Aji urang teh ku jelema nya Kang dikaniaya. Atuh da sok ka mana wae nyai mah nyarios teh. Den Santiaji para mitra sadaya atuh nyare kanu Jaya Adi pedah adina nyarita ka mana bae. Sanajan kumaha ge urang kudu hirup manjang nyai. Malah maka hareupna urang kudu bisa balik deui ka nagara. Mulangkeun ka nyeri ka pihak nu geus nganiaya ka urang Nyai Mas. Kitu cita-cita akang mah. Den Santiaji harita teh negerakeun pamaksudanana yen kahareupna pahayangan ngayakeun balitungan jeung pihak-pihak nu geus nganiaya ka anjeunna jeung kanu janten adina. Malah mah ibu nu ayeuna di panjara oge kawajiban urang pikeun melaanana pikeun ngaluarkeunana tina jero panjara nyai. Pokna Raden Santiaji ngebrehkeun patekadanana palai nyalametkeun janten ibuna. Memang da kahartos sagala rupi kasauran Kang Aji teh kulalas ge atuh nanging apanan ulangna pan ayeuna mah teu tiasa hojah naon-naon Kang Aji. Urang apan ayeuna mah jadi sato moal bisa naon-naon kanggo bebela ka ibu teh. Jeung deui mulangkeun ka nyeri kanu geus nganyerikeun ka urang teh Kang Aji. Hese urang teh dina kaayaan kieu mah maruda nyaritana Nyimas Larasati. Nyimas Larasati diusapan bangun pohara dedeuna kunu janten raka bari pokna diupahan. Ngan Nyai apan Gusti mah teu miharep yen umatna putus harapan atawa pegat pangharepan upami kenging ngacocobi teh kanggo manten nama moal bireuk deui moal aya kasesah naon-naon upami aya maksad melaan ka urang teh Nyai. Ai carana Kang Aji kumaha? Ih sanes teu terang ke kapayuna ge painten ka ieu patempatan aya jalmi nu sumping atan pinu ngalanto. Saja melaan ka urang, saja nyalametkeun ka urang. Nah Kakang yakin kana eta kaayaan? Nya muga-muga we tu Nyai tetep ke Raden Santiaji. Gede harapan kana bisa deui mulang kana kaayaan saasal tadi, mulang deui jadi manusia. Raden Santiaji sareng Nyimas Larasati harita teh ngatuh uplek ngobrol bari dariuk di luhur batu lempar sisi walungan. Manehna teu nyahoeun yen dirungkun kirinyu jeung saliara anu aya di sisi leuweung bungur. Harita aya nu keur ngawaskeun. Dua jalma nu keur ngintip bari masangkeun sumpitna. Memang geus ti tadi araya di dinya. Dina rungkun nu teu sabarata jauh ti Santiaji kalih Nyimas Larasati nya maranehna teh Jagra jeung Ki Madra. Anu geus rada lila ngintipna naringakeun kana kaayaan Nyimas Larasati jeung Raden Santiaji. Ngan Ki Jagra harita teh henteu kerek niupkeun sumpitna ka sakadang kuya lantarana kuyana teu katingali keur di lelahun ku sakadang monyet. Atuh susah pikeun bakal bisa beunang. Bisa-bisa sakadang monyetna ge milu katiir mun dipaksakeun disumpit ayeuna-ayeuna. Manehna ngarasa heraneun peda aya monyet akur jeung kuya. Bari jeung ayeuna mah kaayaan ge kuyana teh keur dilalahun ku sakadang monyet bangun keur jongjonaker.
Aya oge dongeng sakadang kuya jeung monyet tapi da ieu mah dongeng. Tapi barang ningali kayan kuya jeung monyet kacida akurna, manehna duaan ngarasa heran. Aduh, bener-bener heran ieu mah Ki Adi. Bet aya monyet ngalalahun kuya sagala rupa euy. Bangun sakitu apetna euy. Ki Jagra atuh nunjuk ka kuleungeun kenca. Bari hangaharewos kanu jadi adi. Alus nama ulah waka di gamahan kakak komo disumpit mah ulah waka lantaran aneh naker eta monyet jeung kuya teh kawas nu bisa ngomong maranehna kawas nuker ngobrol kakak euy alah araraneh euy araraheng ieu mah aya satu bisa ngobrol jika manusia tuh geuning geus nyarita deui cik euy urang dareukeutan urang dengekeun euy ngan urang kudu beulah hareup saeutik ngintipna ngarah bisa leuwih tetela sina ambe urang naon teh manehna bisa urang bari ngadengekeun maranehna yuk. Atuh ngan lempana kudu hati-hati ulah matakna garewahkeun. Ki Mandra harita teh ngelingan kanu jadi gelanceuk Ki Jagra unggeu bari pokna. Yuk atuh. Duanana harita pating katayep para wargi sadaya namun ngaso heula. Ngaso heula ngaso. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngabandungan ye dongeng. Pating katayap Ki Jagra jeung Ki Badra lempangna maju ka beulah hareup. Ngadeuketan kanu leuwih deukeut deui ka palebah anu diintipna. Ngahaja lempang ngalalaunan jeung ati-ati naker. Ngarah kalakai anu katinca ku manehanana henteu ngadatangkeun sora anaon-naon lantaran atuh hamuna gandeng jeung deui bisi matak curiga keur anu diintipna. Najan kitu maranehna ngarasa sugema jeung bungaheun oge lantaran manggihan kuya sakumaha kahayangna Mama Kiai Ampel Gading. Ngan hanya kaleun tacan bisa disumpit lantaran nuker dilalahun keneh harita teh nyaeta dilalahun keneh ku sakadang monyet. Jabati eta ngarasa heraneun deui pedah kuya jeung monyet geus barisan nyarita sakumaha ilaharna manusa bae. Ki Badra nu ti heula nyarita haharewosan kanu jadi lanceukna. Dangukeun geura keur ngarobrol nya. Bener we Ki Adi. Aduh, kumatak herana terenya aya sato bisa ngobrol aduh. Nyasanyana teh nya bangsa manusia atawa juri kitu. Eta dua sato teh Ki Adi. Ka tukang ngan beki jelas Kang urang regepkeun keur nyarita naon deui manehna teh nya lah Ki Adi yuk jadi penasaran ka kamaya. Tungtung najep atuh jarempe deui atuh ngaromongna Ki Jagra jeung Ki Badra nu aya mah deui maranehanana teh harita teh dipasang apa ceulina teh dipake ngadedengekeun obrolan Nyimas Larasati jeung Raden Santiaji. Nyimas Larasati nu harita ngamimitian deui nyarita bari atuh kareungeunna teh bangun anu pinuh ku kahariwang jeung karingrang taya papadana. Kang Aji najan kumaha laras mah tetep we ngarasa sieun ngarasa paur we sieun aya jelema tawa sato galak nu ngabinasa ka urang Kakang. Urang ulah gempeur jeung sieun kunu tacan kajadian Nyai
Keun aya naon-naon mah Kakang ge baris melaan. Kakang bakal bebela ka Nyai. Baris tohpati jiwa raga keur Kakang mah dina ngoning melaan ka Nyai. Sing yakin, sing percaya kana janji Kakang Nyai. Jadi keur Kakang mah moal ngejat satapak oge moal munur sasiku moal ngejat satunyang beas Kakang mah. Pokona mah najan aya naon-naon oge nu baris ngaganggu ka urang Nyai. Keun Kakang nu baris ngaladenanana. Bisi aya siku si bulu-bulu aya mau ngamuk gajah mata Kakang bagianana Nyai. Raden Santiaji ngebrehkeun deui ka nyaahna kuna kanu jadi adi. Ngan emut pokona mah laras mah emut ka makhluk jahat Kang Aji nyaeta jin anu nyipta urang teh geuninganna anu naon teh nya urang dijieun sato, urang geuning dicipta jadi sato teung teuing nya Kang nya. Kaniaya teuing we ka urang teh nya Kang, urang jadi kieu. Jadi urang ku ama dilepaya dipikeun ka leuweung kitu nya Kang. Keun bae jadi ceuk Kakang ge urang mah kudu sabar we Nyai. Geus kieu we urang mah ulah kapalangnya sabar Nyai. Muga-muga we ceuk Kakang ge dina waktuna atuh moal lila deui urang aya nunulungan. Da Gusti Allah mah maha kawasa, maha wenang sagarupina. Bade di kitu-kitu kieu ge mun saur anjeunna kedah kitu nyatang towe kana kitu. Urang antosan pitulung ti Gusti nu Maha Suci we Nyai. Nya mugi-mugi we tu nya Kang Aji. Da laras oge geus teu kuat jadi sato wae mah kieu mah. Kacaturkeun Ki Jagra jeung Ki Badra manehna nepi ka colohok bengong. Olohok ngemang kadu olohok mata simeuteun. Barang maranehanana ngabandungan caritaana dua sato nya kuya jeung monyet nu keur ngobrol siga manusa. Manehna teu ngicep-ngicep ngabandungan obrolan antara Raden Santiaji jeung Nyimas Larasati. Nu katingalina memang dua sato. Nu hiji kuya, nu hiji deui monyet. Anu tadina mah aya maksud rek disumpit. Tungtungna jadi gagal lantaran kaburu ku ngerasa heran ku ayana jeung kajadian nu katingali ayeuna ku maranehanana. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Para mitra pamiarsa nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Sakumaha nu kauninga Ki Jagra jeung Ki Mandra. Haye harita teh para mitra sadaya tetulus rek nyumpit eta dua sato teh. Padahal manehna pana ditibanan tugas teh pikeun nyumpit eta sato. Pikeun ngala sakadang kuya sakumaha anu diparentahkeun ku Mama Kiai Ampel Gading teh. Harita ningali kaayaan kitu mah manehna pariting haruleng. Teu lila Ki Badra ti heula ngaharewos kanu jadi lanceukna pokna teh kieu. Kang Jagra nyata ahengnya jeung matak heran kayaan nana lantaran anehnya sato bisa ngomong Kang. Omongan age apanan bentes seperti manusia ngan sora barudak nu ka bandunganana ku urang mah ka lalaunana keur ngomongna da bisi ka darangun ku dua sato nu keur araya dina luhur batu lempar. Kitu kaya ge kiadi. Masalah deui we pasti we. Eta sato teh tadina mah jalma ngaditenung ku jalma jahat meureun kiadi. Kumaha mun bejakeun heula kitu ka Mama Kiai kiadi lah. Ulah ka dibinasa. Disingkena disalahkeun atuh ku Mama Kiai. Ari urang gagabah nyumpit we kitu mah
Kitu ade atuh kakak. Ayo atuh urang gagancangan mulang heula ka padepokan pikeun wawartos ka mama kiai. Salah ari urang babarengan duaan mah ka ditu mah kiai. Nah, make salah sagala. Lantaran bisi maranehna ini sabot ditinggalkeun ku kiai. Tak kitu nu matak mending saurang-saurang we. Silih selang we jadi nu saurang miang saurang ngalingakeun heula di dieu. Mun aya naon-naon teh mah kapan bisa aya nu ngalingakeun ki adi? Alus oge abdi mah panuju kana pamanggih akang kitu satuju pisan. Jadi meureunan urang teh moal ka palingan lengkah nya kan? Memang bener gitu maksud kakang ge kiai. Dan sahatunya murek miang ka mama kiai teh euy. Kumaha mun kakang ka ditu nepungan mama kiai keun abdi nu tunggon di dieu nalingakeun kana kaayaan eta kuya jeung monyet. Ya kakak nu init mah kiai we lah. Ni kiai nu init keun kakak nu ngajar jaga-jaga di dieu. Nya lah tenang naon kitu oge abdi satuju ayeuna abdi rek miang hiji atuh kadenya di jalan sing hati-hati sing cilaka kiai jeung anak di deui ulah leleda nya bising aya sato galak kaburu areueuh manten kitu. Jadi pokoknya hati-hati lah nya Kang rek gagancangan ieu oge. Carita Kimadra ngoleset ti eta patempatan. Manehna terus lempang ka jero leuweung, kebat ngajugjug ka padepokan padumukan Mama Kiai Ampel Gading. Mangkin lila mangkin jauh bae. Malikan deui ngeunaan kaayaan Nyi Mas Larasati jeung Raden Santiaji. Masih kene guntreng ngobrol malahan mah kareung. Raden Santiadi nyarita kieu anu kanu janten raina. Nyai mah mending amengan deui kaleuwih jig. Keun wae akang mah baris milarian bumbuahan deui nya. Nya atuh nyakangnya rasa hoyong ieu hoyong kadu ngan nu mulakna akangnya. Itu naon-naon ku akang nyai lah. Ngan laras mah bet emping suara nu ieu naon teh nu napas kawas jelema Kang. Boboe jelema nu ngintip ka urang nya Kang. Ye kalebah rungkun-rungkun tukangan urang Kang. Nyi Mas Larasati dikersakeun awasna kererenganana harita nemrakeun pamanggihna kanu jadi lanceuk. Nada kakang teu ngareungeun naon-naon nyai. Raden Santiaji harita rarat-reret. Tapi teu katingali naon-naon nya kitu deui. Atuh memang harita ge dadanguanana memang teu ngadangu naon-naon. Taya sora anu matak nyurigakeun. Ih akang mah monitorek geuning sidi Kang tah palebah rurungkun eta. Mun jiga jelema tuh pokona mah siga anu ieu napas meuni senghak-sengrokna mau kulalas mah meuni jelas pisan Kak. Tenang we nyai lah. Keun aya nu niat jahat mah ku akang lah ke bakal direwe gue nyaan. Malaur akang loba sihungna ieu. Jaba ieu kuku akang rangeteng ongkoh ieu. Lalas mah sieun Kang nu jahat teh Kang. Jahat teh atuh meureun bakal maehan ka abdi sareng ka akang Kang. Nya keun bae lah. Urang sang hareupan we ku akang. Sok belah mana nyai anu kadangu aya nu rerenghosan teh jelema teh. Tah palebah rungkun eta nya tekang aji tah gratiasa tuh diyakinkeun ku akang. Ngarah kanyahoan saha-sahana Kang Aji. Cing urang tuh urang deketan heula ku akang piraku akang teu ngadangu naon-naon. Capilna harita ngadak-ngadak para mitra sadaya. Atuh dirucang-ricengkeun sedengkeun sakadang kuya mah meuni harita para mitra sadaya jelas pisan dipake ngadadangukeun sora sakumaha panuduhan ti Larasati teh.
ngaso heula para wargi anu mulia, ngaso heula, ngaso. Gi sadaya anu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Pohara reuwaseunana keur Ki Jagra nuku ayana nyimas Larasati nyahoeun ka manehna. Ku jalan ngareungeun kana sora napasna. Sora napas manehna ngagebeg reuwas ngadadak beungeutna ge reupkeun rai pias teh lain bobodohan. Aduh. Lain cilaka kaya kieu ye. Lantaran ka aing teh tela anu nganyahoankeun. Pisang ka eta kuyak kajajaden teh. Muni jelas pisan pangdengena. Nyahoeun ka tempat aing nyumput. Cilaka. Aing kudu waspada iatna kaya kieu ye. Duh, bahaya gede ye. Ki Jagra terus ngahep-hep deui malah maleuwih ati-ati tibatan tadi. Napas ge ngahaja ayeuna marada ditahan. Ari Raden Santiaji harita ngecageun lahunanana Nyimas Larasati dikahanapkeun bari pokna dari anaker. Nyai mending ka jero leuwih heula jik asup ka jero lalungan. Keun akang baris ngayakinkeun jelema nu keur ngintip Nyai. Nya teu sawios-wios atuh gancang atuh nya. Laras mah alungkeun we ka leuwih ku akang. Teu naon sing tarik oge da moal nyeri. Nya sok atuh ya. Heup. Sabada dipangku Nyimas Larasati terus dibalangkeun ka jero leuwih. Kunu janten rakana pluk kacemplung lep geus teu katingali deui. Nyimas Larasati kokojaya di dasar leuwih. Bari najan kitu ari pipikiran mah tetep nganteng kanu jadi lanceuk. Atuh ceulina diplake pikeun ngadadangukeun kana kajadian sateuruina nu baris lumangsung. Waktosna